mitra sadaya nu sami-sami ngadangkeun dongeng Mang Jaya sapala kanca nuju ngahanca dongeng nu judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna teh nincak bagian ke-72. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasangakeun tiasa katampi kalayan kabingahan. Kitu para mitra dongeng teh dihade-hade sangkan sae, dialus-alus sangkan payus, direka-reka malar siga cenah kitu para mitra. Aduh, hapunten bilih nu kasabit nami kasaba tempat kitu saur Mang Jaya sareng nu ngarang eta Bapak Tatang dina judul Gara-gara Harta. Ayeuna nincak bagian ke-72. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sadayana wargi-wargi Mang Jaya anu para mitra parantos nu subscribe sareng locengna nu parantos ngabagikeun acara ieu nu sering komentar atur nuhun mangga nyangakeun Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-72 wilujeng ngadangukeun. Mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng urang teraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang ayeuna teh para mitra nincak bagian ke-72. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Mangga para mitra sadaya atuh mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sanajan nu jadi anak teu nurut oge, teu narima kana kahayang nu jadi kolot kasebut indung jeung bapa. Ari kanyaah mah para wargi teu ngurangan henteu leungit tetep nyaah kanu jadi anak. Komo boga anak ngan hiji-hijina teu kaluhur teu kahanap para mitra atuh geus puguh we ibu komala teh atuh sareng bapana nyaeta bapana Hardi teh ceuk paribasana nanggeui endog beubereumna. Ibu komala kacep Hardi sanaos kapalai anjeunna palai nepangkeun jodoh kanu nu janten putra Kanyimas Dedah teu ditumut oge. Tetep nyaah mali aya emutan bade kasaha ja eta ge bade kasaha-sahana da eta rek maha pokona mah tetep eta mah nu manehna nurut bae ayeuna mah kanu jadi anak. Malah aya pikiran rek mahanan babawaan ka anakna nu rekaan init ka tempat pagaweanana nya eta ayeuna mah Hardi teh digawena teh di bawahan Cilacap antara Cilacap Banjar. Manehna aya proyek didinya bubuhan insinyur para wargi. Atuh manehna teh kasebut arsitek. Arsitek anu tuluy oge manehna icikibung dina nyelesaikeun eta pangwangunan. Harita wanci haneut moyan ibu komala nyauran eulis Wiwin nu keur nyangu. Wiwin, kah? Cing ka dieu heula sakedeung. Mangga Bu, temal eulis Wiwin gancang nyampeurkeun ka jero. Nyampak cep Hardi nuju ngobrol sareng pamiharja ramana. Geus asak nyangu teh? Teu acan lepas Bu sakedap deui. Keun bae sanggu mangke dewe ku ibu dijait wayahna ka pasar heula. Pangmeulikeun ieu nu dicatetkeun ku ibu keur bawaeun Hardi sajoleun datang. Sabab Hardi rek balik poe ieu. Atuh sawios Bu tong ngaganggu barang galuh sagala bilih ibu aya kaperyogian mah sareng ieu ditu ge teh aya nu bade boro-boroeun. Cep Hardi bari ngareret ka eulis Wiwin nu keur ngajanteng gigireun lomari mainan. Puguh ari teu boga nu moro-moro mangan datang ka ditu teh hayang ngopi ulah kungsi gulayapan. Jung ka ditu ka nyelang heula sakedeung Win. Tai duitna ye jeung catetanana ye. Saur ibu komala bari masikeun artos. Sareng catetan balanjaan. Kalawan teu hararese eulis Wiwin harita keneh indit mawa jingjingan. Aya panitah kitu tinu jadi nunungan teh keur eulis Wiwin ngarasa atoh. Ceuk pikirna sugan we diparengkeun tepung jeung ngaran Oded nu ti heula namangan beca. Satadina mah Cep Hardi aya pikiran rek marengan ka pasar bari mawa motor ngan kahalangan ku nu janten Rama nuju sasauran. Teu kacaturkeun di jalanna eulis Wiwin geus tepi ka pasar.
barang rek asup ka pasar gigireunana aya saurang aya nu nanya saurang lalaki eulis bade balanja pokna atuh eulis Wiwin rada reuwas sabab keur satengah ngalamun barang ngalieu koreng nu nanya teh kabeneran ngaran Oden pugu eulis Wiwin tina reuwas kaganti ku bunga kalawan emalan bari ngagelenyu imut geuning Kang Oden muhun Kang bade balanja di piwarangku dunungan Kang kumaha damang Kang pangesto dina waktos ieu malis nuhun maya pamidamang makang dupi nu di bumi muhun euceuna sareng tuang putra kumaha daramang Kang manawi euceuna teh ngantunkeun lis keke ngantunkeun kumaha Kang ngantunkeun maot tetapi ngantunkeun ku jalan pipirakan eulis Wiwin semu kaget sumuhun ngantunkeun maot lis innalillahi wa inna ilaihi rajiun iraha Kang eulis Wiwin semu nu reuwas kabejaan pamajikan Oden maot nemewe atu-natu semangkukna teh leus da nya kitu mangahing Yosua malah teu tiasa diukur ku urang lis kenging disangemkeun Rusia Allah eta mah kunaon atuh Kang sangkilang tos kauninga ka bumi dunungan abdi meuni teu ngawartosan pisan pami ngawartosan mah piraku abdi henteu dongkap sanes teu emut sanes teu aya maksad bade ngawartosan lis lah mung nya kitu teh kasebut nu kapapatenan mah sok geumpeur teu puguh sajabati kitu teh teu aya jurungkeuneun dumali kitu hapunten we sanes akang teu emut panginten ku eulis ge kamaklum atuh di bumi teh duaan panginten sang putra murang kali mah dicana ku eyang na ka Ciparai dirompok mah akang we gulatak dilituk solangan panyanten abdi mah euceuna teh teu ngantunkeun boro abdi bade ngiring nyiruruk sareng euceu ceuk eulis Wiwin pasamona jadi alun kumaha lis ku kupingan teh bade ngiring nyiruruk Oden neuteub seukeut siga nu kaget sumuhun sakawitna bade ngiring nyiruruk nanging euceuna ngantunkeun temal eulis Wiwin luktung ke na kunaon atuh ngapalai nyiruruk di akang kapan eulis Wiwin teh calik di bumi dunungan bari saur eulis nu janten dunungan sakitunya aheunana ceuk Oden teu leupas tina paneuteupna sumuhun ari nyaheun teh mah Kang nanging abdi mah ngaraos kirang bebas we aya di bumi dunungan teh pami kakurung teh mah asa kakurung nanging sanes teu bebas tiasa amengan da abdi ge ti kapungkur ge tara ka mana-mana pami teu aya kaperyogian penting mah pangineun ku akang tos kauningan nalika aya di lembur kumaha kinten-kinten akang kawidian pami abdi bade ngiring ngaheurina di akang tema eulis Wiwin kalawan tumanya bari males neuteub bari panon mah cuma 5 eta kinten-kinten nu jadi dunungan baris ngawidian kitu eulis bade nyiruruk di akang ngawidian teu ngawidian ge tetep we abdi mah hoyong ulah ngahiji bae sareng dunungan tema eulis Wiwin atuh Oden meunang sawatara jongjongan mangahuleng kalawan ngagerentes jeroeun dadan kunaon cenah eulis Wiwin teh make aya pikiran hayang nyiruruk di aing sagala naboga kasalahan kitu atawa aya pasualan jeung dununganana da ti heula ge anyaran tepung jeung eueuh basa hayang milu nyiruruk tapi ayeuna make hayang milu nyiruruk sagala nah anu beh indungna budak geus eueuh kitu bari manehna aya harepan diri ka diri aing dumeh baheula kungsi hahadean samalaku aing rek dikawin ngan kaburu papisah waktu aing balik heula ka lembur kumaha atuh nyari ku aing diidinan sok sieun aya sangkaan goreng tininina budak kakara ge nu jadi pamajikan atus geus ngampihan awewe atawa disangka pamajikan aing nu anyar sedang aing ku waktu ieu can kabiruyungan hayang deboga pamajikan sabab kanyerian ditinggalkeun kudu jadi pamajikan ge can lipur sajabati kitu sok sieun teu nyaah ka budak mangkaning budak leutik keneh kakara umur 3 taun kumaha atuh nya ari teu ditarima milu nyiruruk di aing sok sieun nyerieun hatena deui ari diidina nya kitu sok sieun ninina budak boga sangkaan teu merna ceuk manehna teh pamajikan maot kakara natus geus boga deui pamajikan kitu gerentes hate Oden teu weleh ngaji rasa bae teu weleh sieun aya sangkaan teu bener komo kitu ngampihan awewe nu lain muhrimna tur pada lelengohan utang tu tatanggana ge aya sorotan negatif kumaha Kang ngawidian pami abdi bade ngiring nyiruruk di akang
atuh bilih ngaraos kaabotan mah teu sawios-wios samentawis ge hanapna satengah sasi luhurna sasasi manawi di ditu aya sewaeun sakamar we pira alkange awak sakujur ceuk Eulis Wiwin bari neuteub kana beungeut Oded anu keur tas mikir ngari perkawis bade ngiring nyiruruk mah teu naon-naon mung Eulis kedah wawartos heula kana jadi dunungan kawidian we kudu jadi dunungan laksanakeun teu kawidian ulah maksa bilih janten awon engkena ari tos kawidian mah kudu jadi dunungan mangga samantawis mah ngiring heula di akang sanes akang ngaraos karugelan kasorot tuangeun sanes perkawis tuangeun mah teu janten emut tanda asa piraku akang neda Eulis celeumeut mah tang tos akang gaduh tedaeun sakedik saciwit ewang meureun mung nu dijagi teh timuru tinu sanes panginten Eulis jeung artos sakitu we ti akang mah langkung ti payun Eulis kedah wawartos heula kadunungan ulah ngorolos kitu bae temal Oded akhirna ngidinan ngan Eulis Wiwin kudu bebeja heula kana jadi dunungan nya tangtos we bade wawartos makang mungke we mungke ka mana abdi kedah ngajugjugna jalaran teu acan terang panglinggihan akang alamat nama ieu ku akang tah dibere alamat na ieu catetkeun ieu ceuk Oded bari muka tutup laci kalawan ngaluarkeun patlot jeung kertas urut cangkang rokok tret Oded nulis alamat geus beres masong dibikeun ka Eulis Wiwin hatur nuhun Kang mung etanya tabu sabaraha akang aya di bumi ceuk Eulis Wiwin bari ngarawatan catetan alamat ti Oded nya antara tabu 4 telatna mah tabu 4:30 akang dos dirorompok pamikaleresan akang teu acan wangsul mah antosan we di pepengkolan nu bade karompok dupi ayeuna Eulis bade teras ka mana manawi bade balanya Kang ngecanakeun putra dunungan mulih ka eta ka bawahan Cilacap saurna teh mung wayahna we ayeuna akang moal tiasa ngajajabkeun jalan bade mapakeun putra dunungan ka sakolahan sawios Kang da ieu mah ieu peserina ge teu seueur mangga tukang wilujeng angkat Kang sami-sami Lis temal Oded tuluy indit harita teh ngaboseh becana rek mapageun budak sakola anakna nu boga beca atuh Eulis Wiwin harita terus balanya sakumaha nu dicatetkeun ku Ibu Komala dununganana para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng gancangna ieu carita para wargi waktu Cep Hardi rek balik teh make bebeja heula ka Eulis Wiwin bari mikeun rok 2 potong anu meunang mangmeulikeun Cep Hardi kalawan mere duit anu gedena 10.000 atuh sadut oge bebeja ka Eulis Wiwin samalamen tadi hampura sagala sabab manehna rumasa asa sok gede banyol sajabe ti kitu sadut make ngawawadianan ka Eulis Wiwin ulah rek loba teuing pikiran isukna parang Ibu Komala sareng pamiharja nuju ngawarangkong ditepas Eulis Wiwin norojo nyampeurkeun atuh Ibu Komala ngalirik kalayan naros aya naon Win saur Ibu Komala bari neuteub punten Ibu Bapa abdi bade ngaganggu sakedap ceuk Eulis Wiwin gek diuk dina kursi bari tungkul ari kitu aya perlu naon Win Numawi kamari teh waktos di piwerang balanya kangecanakeun Cep Hardi tepang sareng pun bapa di caket pasar anjeunna keukeuh wae abdi kedah calik di anjeunna margi garwana ngantunkeun teh aya nu ngurus mangkani kagungan murang kali alit keneh yuswa 3 taun pami di piwerang ngurus murang kali teh mah abdi teh di piwerang ngurus murang kali atuh abdi teh ngaraos bingung ari ditumutkeun kapalaina pun paman kumaha di dieu ari teu ditumutkeun hawatos ka murang kalih teh aya nu ngurus jalaran pun paman teh ngabeca kumaha kinten-kintena ibu sareng bapa ngawidian pami abdi ngiring di pun paman ceuk Eulis Wiwin para wargi rada ngabohong maja teh dititah ku pamana ngurus be budak padahal anakna Oded mah bener dibawa ku ninina atawa kumitohana Oded atuh pamiharja saurna atuh ngurus budak paman mah atuh geus we digawe di dieu mah eureun meureun Win saur pamiharja sedang Eulis Wiwin rek pok ngajawab kapiheulaan manten ku Ibu Komala
Nyatang tos liren ari ngurus putra pamana mamoannya bade ngadamal di dieu nyanyak murang kali. Sakinten pamili murang kali tos rada hideng tiasa amang nyalira. Ari murang kali 3 tahun mah dacan tiasa amang nyalira dina amang nage ka mana we panginten. Jadi kumaha atuh ibuna? Pamiharja naros kanu janten garwa. Nya teu kumaha eta mah kumaha anjeunna wae ari laros mah dipiwerang ku pamana kedah calik di pamana. Eta iraha cenah nitah kudu ka ditu teh Win. Saur Ibu Komala. Kumaha kawidian ku ibu we, kawidian ayeuna tangtos, ayeuna abdi miyos. Temal eulis Wiwin, gumantung kana pangjurung tinu jadi dunungan. Tong ayeuna kajeun isukan we, sabab ayeuna mah ibu jeung bapana reka wakil direktur heula. Aya bejana pamajikan wakil direktur geus balik ti rumah sakitna. Mangga enjing oge atuh salajengna mugi ibu sareng bapa kersa ngahapunten we kana kalepatan sareng kahilapan abdi. Nu karaos sareng nu teu karaos lahir tumekaning batin. Bilih abdi salami di dieu ngalaksanakeun padamelan kirang nyugemakeun. Kalihna ti kitu teu hilap abdi ngaturkeun rebu-rebu nuhun kana pangasih ti ibu sareng ti bapa. Cek teulis Wiwin nyarita make jeung Cumalin. Sawangsuna ibu oge bising langkung saur bahe care kudu dihampura ku Wiwinnya. Da nya kitu kasebut jelema mah sok aya wae kasalahanana atawa sok aya wae pohona. We eta mah kitu we wayahna isukannya ieu rek anu jadi paman mah tuh apana bade ayeuna angkat teh. Ayu atuh bising kaburu hujan baler pamiharja bari ngadeg. Win ibu rek ini teh ulah nya. Mangga Bu, temal eulis Wiwin para mitra jerut Ibu Komala sareng pamiharja lalungsur teras lebet kana mobil. Gerung mobil dihirupan teras angkat. Atuh eulis Wiwin ka jero deui bari ngoncikeun panto. Datang ka tukang eulis Wiwin ngagerendeng. Alhamdulillah. Bagja aing diidinan kudu jadi dunungan. Boro tadi nama aing geus deg-degan sieun teu diidinan. Geus eueuh ti dieu mah aing ngarasa bebas hate. Moal loba tingkah hariwang. Moal jadi gangguan kanu jadi dunungan. Sabab nu jadi dunungan keukeuh bae rek ngajodokeun Cep Hardi kaneng Deda. Cenah eta Cep Hardi aya pikir kadua leutik atawa aya harepan ka diri aing. Da moal ditarima. Lain aing nampik, lain teu suka dipiharep ku manehna. Ngajaga bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Ongko handa moal ngarujukan inung bapana Cep Hardi oge. Lamun Cep Hardi aya harepan ka diri aing. Da puguh kaayaan aing batan sakieu eueuh tingalieunana. Eueuh pandangeunana kasebut turunan ti pakampungan. Sedeng manehna nu sakitu jembarna tur pendidikanana luhur. Ngabogaan titel insinyur. Geus puguh kakayaan kolotna mah lain caturkeuneun ku aing geus kanyahoan geus katingali sapopoena. Lain ceuk beja lain ceuk dongeng katingali ku panon sorangan. Kunu kitu kanu kieu pada ngajenan kawantu nyacaka dina bab kadunyaan. Nu matak pantes anakna rek direremokeun kanu ngaraneng Deda. Da puguh kaayaan kolotna neng Deda sarua pada nyacaka ku hali hadunya. Heueuh mun wajah teh mah jeung wajah. Sedang aing badan sakieu pihinaeunana. Lieuk eueuh ragap taya lain babasaan estu nemrak jaba geus teu indung teu bapa teu sanak teu kadang. Tapi ngabandungan Cep Hardi siga nu bener-bener geus gede harepan ka diri aing. Suka tur cintana teh sigana lahir batin. Atuh aing ari batin mah nya kitu. Eueuh bedana jeung perasaan manehna. Ngan kumaha atuh sabab kolotna teu ridoeun boga minantu ka diri aing. Nu matak aing rek milu nyiruruk ge di Kang Oded. Nyaeta kitu we saolah-olah nyingkahan bisi diri aing dianggap hiji rintangan. Ari aing geus eueuh ti dieu mah sugan we Cep Hardi ngajodo kaneng Deda. Sakumaha kahayang indung bapana. Sabalikna lamun aing cicing we di dieu kana pasti matak jadi piomongi. Kitu garentes hate eulis Wiwin tuluy kacai beberesi. Para mitra nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Gancangna ieu carita para wargi caturkeun eulis Wiwin geus cicing di panganjrekanana Mang Oded. Bari hate ngarasa senang henteu ngabogaan karingrang. Atuh unggal poe Mang nyangukeun sadiaan Oded di mana balik tas nambangan becak. Sajabati kitu soka Mang nyeusehankeun pakean Oded. Kitu sotenan keur eulis Wiwin mah lain aya pikiran hayang dikawin ku Oded sanajan baheula kungsi hahadean oge. Nyang karumasaan manehna we dumeh milu nyiruru.
Tapi keur Oded ningali kaayaan Elis Wiwin sok daek barang gawe boh mang nyangukeun boh mang nyiseuhankeun. Lain atoh lain bunga malah sabalikna ngarasa era babakuna ku tatangga nu nampeu. Beh dituna ingis aya sangkaan goreng geus wani ngampihan awewe nu lain muhrimna. Sajabati kitu sieun ka emper-emper ka urut mitohana disangka geus boga di pamajikan. Bari pamajikan anu maot ka Karanatus. Ku dasar kitu Oded aya pikiran rek mang nyewakeun pikeun merenahkeun Elis Wiwin. Ceuk paribasana sagowok asal aya keur ngarengkol manehna. Pas sore anu kira-kira jam 4 Oded geus bebersih. Samalah disalin heula sagala ku pakaian bersih. Tur meunang istrika. Torojol Elis Wiwin ti dapur kalawan pokna bari neuteup kana beungeut Oded. Kang bade tuang ayeuna tuh da sangu mah sareng rencangna tos disayagikeun. Elis Wiwin geus nyadiakeun sangu jeung deungeuna di dapur. Kituna teh meuni siga kanu jadi salaki we. Tapi ukur siga kitu sote da batin mah henteu boga tujuan naon-naon. Nu hartina teu aya pikir kadua leutik ka Oded. Geus puguh ari Oded mah dina waktu ieu can kabiruyungan hayang boga di pamajikan. Masing ka saha-saha ge sabab kanyerian ditinggalkeun maot kudu jadi pamajikan can lipur. Lamun ti belat teh mah masih keneh ti belat. Ku kasobaran jeung kasatiaan nu jadi pamajikan almarhum. Nya, lamun lalaki nu kitu-kitu bae mah tong boroning aya awewe nampeu. Tur beurang peuting aya di tempat sorangan bari boga rupa tegep. Sigana moal ngingetkeun kana kanyerian ditinggalkeun maot kudu jadi pamajikan. Bari geus natus. Cacakan ka karamatang puluh ge geus kawin deui. Tapi Oded mah eueuh pikiran kadinya ongkohan karunya ka budak leutik keneh. Ceuk pikirna Oded leuheung meueus lamun indung terena nyaaheun ka budak. Eta nu jadi pikiran Oded mah. Atuh harita Oded pokna bari nyikat kopea. Moal wakadahar win pek we Wiwin rek dahar mati heula. Dupi Kang Oded bade ka mana? Kapan me muli? Tala tanya Elis Wiwin bari teu leupas paneutupna. Rek setor heula Win. Sabab tadi dunungan teh keur eueuh. Isukeun mah bising kabancang, ari kata-mata kamari setoran teh tunggak 1.500 perak. Da puguh geus 3 poe ayeuna mah ti iseun. Namangan teh. Temal Oded, memang sabenerna rek setora jeung ngamayar tunggakan nu kamari. Nu teukeung seloba obrolan naon-naon deui jerut turun tuluy ngaleos. Teu kacaturkeun dina waktu namikeun setoran kanu jadi dunungan. Caturkeun Oded balik ti imah dunungan teh nyimpang ka babaturan pada tukang ngabeca. Oded harita uluk salam. Assalamualaikum. Pokna atuh ti jero aya nu nemalan saurang awewe tayalian pamajikanana babaturan Oded. Waalaikumsalam. Brai panto dibuka kalawan awewe pok. Ih geuning Mang Oded. Mau di mana sareng bade angkat ka mana Mang? Wangsul ti dunungan to setor ai jang Salim aya. Aya mangalingi Mang, temal eta awewe. Kalacat Oded unggah tuluy ka jero gek diuk. Atuh eta awewe asup ka kamar sabab salakina ka karatas ti cai. Nu teu sakumaha lila babaturan Oded ka telah Salim norojol. Kalawan pokna bari suraseuri. Aduh, geuning Mang Oded rek pelesiran meureun ye. Aduh. Beda rek pelesiran. Muni laluis kitu. Cik Salim ngabanyolan da puguh geus teu asa jeung jiga. Pelesiran ka mana jang Salim? Mang mah tara pelesiran sabab pelesiran teh teu cukup ku pakaian bersih. Da kudu boga isi pesak. Tunggakan setoran nu kamari ge can kabayar bieu. Da puguh namangan geus 3 poe teh asa ti iseun pisan. Ngarah keur setoran ge meuni seuseut ayeuna mah. Ceuk Oded nyarita darianaker. Dan nya ketang Mang lah ku abdi ge karasa ayeuna mah. Ti iseun namangan teh. Duka bakating kulo babeca, duka rada seuseut nyar ke resiko dapur. Ari keur jang Salima sanajan namangan ti iseun aya leuheungna. Leung kumaha ari Mang make leuheung sagala? Nya jang Salima kabantu-bantu atuh kudu jadi pamajikan sok rajin kana dagang lotek. Coba Mang teu boga nu ngabantu pisan. Tong boroning ayeuna inung budak geus maot keur aya keneh ge. Banting tulang sorangan. Mana mikirkeun kaperluan keur budak beuki dia beuki gede. Sanajan ayeuna dibawa ge ku ninina tetep we kaperluan budak mah.
diandalkeun teuing ti Ninina da puguh Ninina jeung akina ge bere-bereun. Buktina geus hampir 10 poe budak can dikiriman pangaji saperak-perak acan. Lain teu inget lain mopohokeun kana kewajiban nganaon atuh nu kudu dikirimkeun ku Mang. Usaha beuki dieu asa beuki seuseut. Ngarah keur setoran ge meuni ampir-ampiran teu meunang. Meureun ku jam salim ge karasa temal Oded para mitra nyaritakeun nu jadi anak geus ampir 10 poe can dikiriman sabab usahana kana namangan beca teh diisieun. Para wargi kaum dangu, harita Oded nyaritakeun nu jadi anak geus ampir 10 poe can dikiriman sabab usahana kana namangan beca diisieun. Nya Mang abdi teh didenge teu didenge ya bejana Mang teh geus boga deui pamajikan ka urang mana Mang? Ceuk saha Mang geus boga di pamajikan di Jang Salim. Ih, aya bejana we ti tetangga Mang atuh. Lah, Jang Salim mah dipercaya teuing kanu kitu. Ye Jang Salim memang bener di imah Mang teh aya awewe. Tapi lain pamajikan Mang eta teh baraya Mang. Aina saheulaan milu nyiruruk di Mang da tadi nama cicing di dununganana sabab digawe jadi lanjang. Ngan ayeuna geus eureun jadi lanjangna. Hari margana eureun digawe mah ka teuing kunaon mah sabab Mang mah teu panjang lebar tumanya ka manehna. Hari ku Mang teu dirawatan karunya Mang kaning geus teu indung teu bapa, teu sanak teu kadang. Ongkohan manehna oge. Di mana geus meunang sewaan marek misah, rek nyar di pagawean. Kade Jang Salim ulah percaya kana isu. Ieu mah nepi ka emper-emper bisi hayo ka emper-emper kaninina budak hayo jadi piomongeun. Ieu Jang Salim lamun Mang teuras ka budak leutik keneh mah, bari hate can lipur 100% ditinggalkeun ku indungna budak. Kawasna cacan matang puluh ge Mang teh geus boga di pamajikan. Lain teu hayang boga deui nu ngabulaan dengan karunya we ku budak leutik keneh jeung sieun teu nyaheun ka budak. Dengan karunya we ku budak leutik keneh jeung sieun teu nyaheun ka budak. Sok rajeun kabejakeun atawa kacaritakeun inung tere atawa bapa tere luas neung teuinganan ka anak tere. Tapi kitu ge teu kabeh kasebut inung tere atawa bapa tere luas neung teuinganan ka anak tere. Ieu mah di antarana sok aya nu kitu, duka tina 100 hiji, duka tina 1000 hiji. Samala sok rajeun kabejakeun anak tere luas ngaguna sita kana diri, kana ka indung tere tampolana luas nandasa. Tah kitu Jang Salim, memang bener di Mang aya awewe, tapi baraya Mang tama. Lain pamajikan lain pi pamajikan Mang lain. Piraku deui atuh Mang kumawani ngampihan awewe saliwat. Tur lain muhrimna, da mangge lain jelema teu hideng. Waktu ieu mah satungtung budak leutik keneh mah moal kaboga di pamajikan. Engke mah budak geus gede nya duka teuing kitu ge lamun aya nu sukaeun dipihukum ku Mang. Turido ngurus anak tere, ceuk Oded. Nyaritakeun perkara eulis wiwin tur di aku barayana. Waktosna seueur.